Aki Jalu jeung Nini Asna harita colohok bengong naon sababna lantaran si Bayu manahna teh menikeun kebenaran pisan kana anu dituju ku si Bayu. As pisan si Bayu harita nyerenge seuri. Aki Jalu jeung Nini Asna molohok we nempo kana panah anu nanceb harita kana tempat anu ditujuna ku si Bayu. Nila masih Aki teh jeung si Nini sadar tetela si Bayu teh geninganan mahir pisan dina ngamainkeun panah. Ide lagi geninganan padeh deujang bisa eta kana mana dah geninganan aduh. Elageun gah nanti digunakeun mun tia mangga parangan latihan jeung Mang Durma kunaon atuh henteu digunakeun. Benar sejang kunaon sok tara digunakeun maneh teh. Nah, dihaja henteu digunakeun atawa kumaha eta teh Bayu. Ya memang henteu digunakeun Aki Nini. Pun bae teu terkenal ge. Aduh penting malatihan be unggal isuk. Unggal poe latihan. Apa eta teh? Bakal jadi goreng pikeun ka hareupna sujang. Mal bisa diajak ke Moro ari teu bisa kana panah mah. Paling oge dititah. Mawadahareun gerak ka ituna teh. Jageun bae tuh Nini. Dek mawa kadaharan dek naon gano penting mah ini we milu mantuan ka batur. Adepanan bakal aya luang jeung pengalaman mun teh mah ini teu kapileungan. Da kitu. Si Aki jeung si Nini harita silih reret. Si Bayu memang nyumputkeun kana kabisana. Da lamun teh mah diadukeun jeung Mang Durma ketut si Guro. Jikana teh si Bayu anu baris unggul anu panghebatna ranking hiji we lah di lemurna tang tuae manehanana. Nyeredekna mangsa alam harita teu karasa. Urang kocapkeun harita dina waktu pasosorena togeret menikeun kareang di sarada patembalan jeung pada baturna. Jalma-jalma di lemur panah aya di luareun imahna dina Bang Barung, aya oge anu diuk dina Golodog, aya anu silih siaran, aya anu ngome bedog, aya oge nu ngome panah gitu-gitu rupa-rupa kabehanana oge aktivitas sok najan henteu barejeng lulumpatan ngan saukur aya dina Bang Barung na oge. Hal ieu teh memang geus biasa di lemur panah masuk itu. Sedangkan Mang Durma jeung si Guro harita aya di palataran imahna apalagi latihan we di dinya. Si Guro terus-terusan dilatih ku Mang Durma, tapi tetela si Guro ayeuna mah tarakeuna kana sasarana teh. Sok ngeblesat bae tah katukangeun sasaranana. Lamun awi teh mah anu ditujuna teh sok katukangeun awi. Lamun buah teh mah anu digantungkeun sok katukangeun buah atawa keuna nanti saeutik sisi kencana atawa sisi belah katuhuna. Mang Durma sok burial buncelik nyarekan ka si Guro ngerakeun majarna teh lantaran Mang Durma ranking kahiji anu kaduana si Guro tapi dina kenyataanana geuninganan si Guro teh teu bisaeun. Tapi kakapeungan kitu sote sok keuna apalabah tengah-tengahna tapi sawareh-wareheun mah sok terakeuna. Dina waktu harita si Juli jeung Asad oge aya di dinya. Latihan deui bae dina sore harita jeung kabeneran mangsa alam teh halodo. Odon poe dina waktu harita masih keneh sinaran. Sinarna teh nyatana warna beureum menikeun kasumirat ka Jobantara. Sedangkan jalma-jalma anu sejenna aya anu miluan latihan. Mang Durma henteu dicarekan tapi malahan mah dititah lantaran dina poe isukna bakal moro kapileungan kudu dipersiapkeun pakakas pakarangna jeung wadia baladna. Jalma-jalma latihan kana mana harita menikeun ka sing blesat eta panah teh
aya anu keuna aya anu henteu kitu jeung kitu we. Sabadana manah harita dicokotan deui panahna teh diasupkeun kana wadahna anu aya dina tonggongna ngadaplok seperti carangka, tapi imah wadahna teh leuwih leutik ari carangka mah kapanan badag. Sabadana latihan harita jalma-jalma nyatana Mang Durma jeung anakna si Guru balik harita ka imahna anu sejen oge harita balik ka imahna. Mang Salam harita reup-reupan telila oge rakata kereup weh jadi poek. Jalma-jalma eueuh anu ngalampreng kabehna oge aya cicing di jero imahna masing-masing. Si Bayu oge aya di imahna masing-masing. Malahan masih Bayu harita ngakuler dina talopo harita bade jeung dianggal teh make dua leungeuna disimpen dina deketeun sirahna atawa make ganjel sirahna. Si Aki Jalu harita jeung si Nini melong weh ka si Bayu. Lampu cempor dina waktu harita geus diseungeut sok sanajan henteu caang sabadel ayeuna make lampu listrik, tapi cukup kasiri ku Aki Jalu jeung Nini Asna. Jauh, rek syare batong diri jatuh ka itu kangon. Kagok lah syare di dia si katajong ku Aki. Aki mah kapanan sok teraga ciri ari penting mah. Mana ronyang jung kangon ka itu syare na. Dengon mah beneran pan bakal tumanina make angel jeung simut. Yo ka itu. Ina. Si Bayu harita nurut kana kahyangna Aki Jalu jeung Nini Asna. Langsung hudang keblus harita ka angon, koledag harita dina kasur. Sabada kitu mah make simut nyatana ku sarungna we. Kuhar we si Bayu dina waktu harita sare menikeun ka kerek naker tibra naker. Aki Jalu jeung Nini Asna harita meunetkeun panto sabada kitu mah dikunci. Ke pohon Nini Asna ke dapur heula bisi teh mah aya suluh anu masih kene hurung maka kudu dipareman heula. Jalma-jalma dilmur panah eueuh saurang oge anu ngalaksanakeun salat dina zaman harita mah. Acan aya Islam anu asup ka eta pilemburan. Jadi kabehanana oge dina wanci magrib teh eueuh anu ngajalankeun kewajiban seperti jalma Islam. Lantran teu nyahun Islam aya oge nyatana nyembah teh kana batu, kana patung, tapekong, jeung sirah cai oge rea-rea deui. Si Bayu jeung Aki Ninina harita teu ngalaksanakeun salat lain jalma Islam. Sabada kitu mah keblus we ka kamar si Aki jeung si Nini geguher we sare. Waktu magrib teh henteu loba cumarita jeung kulawargana langsung we ka angon guher we sare. Sinekeun Mang Durma jeung pamajikanana nyatana Bisunsi harita aya jeung si Guru di tengah imah malahan mah ngobrol sagala henteu waka asup ka angon. Imah ngobrol heula we nyawalakeun dina poe isukan rencana manehanana nyatana di kapileuweungan rek moro teh. Siapkeun paka kasyeung pagarangna Guru. Pane suka nek milu lain? Nya pasti wae tuh ba dek milu. Ya ku Guru teu milu ah. Ranking kadua dina manah pira ku teu milu wasana teh ah kacida-cida teuing we abah mah teu ngajak. Teu panan mastikeun mun arek tong loba dahar sia masuk di jalan teh gara barang dahar bae. Ulah dahar kudu puasa sia teh. Lamun keur lempang mah kajaba geus tapi ka itu dahar heula ge teh naon. Benar Ujang. Di jalan mah ulah dahar. Ulah ngadaharan cau jeung cawe kitu. Jatah pikeun abah. Abah maneh beakeun. Jatah keur batur oge sarua beakeun gerah. Itu pan lapar, Mak.
Mun teu dahar sok lapar guru mah jadi eueuh tanaga. Wah, sama loba alasan guru. Mun bisa mah tong dahar sukan memeneh di jalan mah ulah dahar. Di imah sing seubeuh daharna kumaha karti. Karti bah, karti nya lah. Sukan mah guru dek dahar we di dieu di imah di jalan muamal dahar. Harus omongan maneh dicekel gua apa awas lawan bohong sia. Mun bohong tinggalkeun sia di ditu cenah dihakan ajag sia. Ya ulah tuh bah meni kitu ka anak surangan teh jiga nu teu nya abah mah. Pokoknya mah isukan mah guru dek milu kayang abah dek dilaksanakeun moal ngelanggar teh kitu bah. Halus mun kitu cenah halus. Pokoknya mah itu geura syari kitu maneh lah. Bisa tunduh sugan kepala urang teh ka pileuweungan sakitu jauhna. Perjalanan oge jauh. Balik jika nama bakal burit ka dieu. Sabana kita masih guru harita asup ka kamarna koledag goler ku harwe sare. Sedangkan Mang Durma jeung bisun sih ngobrol sakedeung mari jeung barang dahar. Sabana kitu mah keblus ka kamarna ku harwe sare menikeun katibra. Di imah-imah sajen oge sarua harita menikeun kasepi cempling eueuh anu cemarita sok padahal harita acan asup kana wanci isa mun di urang teh mah di dieu. Jalma-jalma teh menikeun ka geus sepi cempling eueuh anu ngaronda saurang-urang acan sok padahal pupuhu lemur panah teh Mang Durma eueuh panitah ti Mang Durma sangkan ngaronda. Pasugri para warga panjang namang salam dina ucaring icarita teka caturkeun kiwari urang kocapkeun dina mangsa isukna isuk-isuk. Manuk-manuk harita recet dina tatangkalan ucul acelek kenedahan arulin menikeun ka barungah naker. Orang poe nyebrot panas harita nyaangan buana panca tengah. Jalma-jalma dina waktu harita anu geus didata ku Mang Durma geus siap harita di buruan imahna Mang Durma. Si Guru geus siap, si Juli Asad harita geus siap. Malahan mah si Bayu oge datang kadinya. Si Bayu mah teu aya dina catatanna Mang Durma, tapi si Bayu ngamprahkeun dirina dek milu. Mang Durma cumarita ka si Bayu. Mun aya naon tanggung jawab besorangan. Mun teh mah manehanana teu nulungan mun aya kaributan kitu kieu. Diudag ajag tiamah, diudag bagong tiamah tanggung jawab sorangan lantaran eueuh datana eueuh daftarna dina waktu harita arek moro kapileuweungan teh. Si Bayu unggah ka harita tanggung jawab manehanana memang berat. Kur bisa ngeloloskeun diri jeung deui masalah mantuan batur mah ku Mang Durma rek dihandle eta mah. Sedangkan jalma nu sejena harita aya tiluan. Anu miluan teh umurna sahanapeun Mang Durma aya kana 35 tahunan. Jadi anu mangkat ka pileuweungan teh jumlahna aya 8 urang. Mang Durma, si Guru, si Juli, Asad, 3 urang jalma anu geus umuran, anu geus kawin malahan mah geus boga anak ditambah weh ku si Bayu. Si Bayu mah dititah itu dititah ieu teh daek we, malahan mah harita oge dititah mawadahareun ku si Guru daekeun si Bayu mah. Sok sanajan kitu oge dina tonggongna mah mawa anak panah jumlahna aya kana 10 sikina. Jamparing oge mawa si Bayu mah. Manehanana hayang boga pangalaman cenah dina moro. Hayang ulin ka pileuweungan. Waki jeung ninina geus diizinan. Kudu ati-ati jeung waspada lantaran di pileuweungan mah beda jeung di pilemuran.
Sabada terapti mah harita Mang Durma lempang ti heula dituturkeun harita ku si Guro. Tuturkeun ku jalma-jalma sejenna pangpanderina si Bayu harita barejeng mawa kadaharan. Eta kadaharan teh dijingjing kumanehanana digemol eusina kadaharan kaya ning cau jeung rupa-rupa we, malahan mah mawa cai sagala. Leungeun kato jeung kenca teh barang bawa ante ku berat, tapi si Bayu tetep sabar dah hayang milu teh ya. Sedangkan si Guro udah nambah mantuan dititah ku Mang Durma, tapi si Guro mah gedaikeun mawa barang-barang ngalenghoy we manehanana mah. Dina masalah dahar mah si Guro henteu barang dahar dina waktu harita. Dina waktu lempang lantaran dicarek kudu jadi bapana ulah barang dahar. Jadilah oge rombongan anu deka pileuweungan harita geus kaluar ti lembur panah. Langsung Mang Durma teh neangan jalan pintas sangkan tereh tepi ka pileuweungan anu dituju ku manehanana. Jalan anu disorang nangan jalan satapak jadi teu bisa ngarendeng duaan. Saurang-saurang we. Anu 8 urang teh harita lempang. Malahan mah Mang Durma nyacaran heula jalan sangkan caang sangkan bisa kalewatan jeung dikalayan gampang henteu meutak nyilakakeun ka anu di tukang. Si Guro mah harita sajoring lempang teh baceo babacot we manehna mah ngomong itu ngomong ieu. Ku babaturanana nyatana ku si Juli jeung si Asad kadang-kadang mah tara ditembal. Ku Mang Durma oge tara ditembalan, kudu sejenna oge tara ditembalan. Hitung-hitung radio butut we meureunan dina pada henteu simpe teuing lantaran si Guro mah terus-terusan harita cumarita. Gancangna mangsa alam. Urang caturkeun bae geus tepi we harita. Papileuweungan eta pileuweungan teh termasuk pileuweungan geledegan. Lantaran tatangkalan-tatangkalana rajeg gerede berejeng cerangkung lelempeng. Dina palabah dinya Mang Durma harita ngangkat leungeunna sangkan eureun heula cenah didinya. Ieu dariuk heula didinya. Terus nama harita ngarinum jeung barang dahar. Ayo ka dieu keun eta dahareun euy. Bejeuna ieu urang istirahat heula. Lantaran di pileuweungan ieu pisan urang teh bakal moro, bakal neangan mencek jeung bakal neangan hayam leuweung. Sasatuan anu sejenna teu meunang dipaehan. Mun teu mamane Guru maehan atawa jalma sejen anu maehan satu-satu anu sejenna salian teu mencek jeung hayam leuweung, maka rosikona tanggung sorangan. Lantaran di pileuweungan teh termasuk pileuweungan sangat yo. Ya tenang bah, bukan nama sip lah. Guru mah moal ngabantah kana kayang abah. Tenang moal ngarang moal. Moal ngarempak larangan, tenang bah, tenang. Anu sejenna oge sarua harita moal ngarempak laranganna Mang Durma. Telebak we harita barang dahar cau jeung anu sejenna. Aya leupet atawa buras harita marawa ti imahna masing-masing. Sedangkeun si Bayu mah harita barejeng diuk. Si Bayu ngareretan di sakudireun eta patempatan. Si Bayu oge mawa kadaharan mah mawa cai oge. Cau mawa harita camuil harita menikeun kebangun anu nikmat. Jeung deui si Bayu mah mawa gula nyatana gula beureum dipesakan we. Aya meureun satempling saterusna mah dikokosan ku sorangan teu mere ka batur mah da batur oge sarua barang bawah. Dina kayaan kitu si Bayu bisa ngadedengekeun aya sora harita, aya regang-regang, aya dangdaunan anu katincak. Jarakna memang lumayan anggang aya kana 100 meterna, tapi ceuli si Bayu bisa ngadenge kana eta sora. Tapi henteu dibejakeun ka Mang Durma mah. Si Bayu ngareret kana datangna sora anu ditincak harita. Kuak-liek saterusna mah neuteup harita. Katukangan manehanana. Jarakna 100 meter katempo ku si Bayu. Harita aya mencek eker ulin ka palebah dinya. Gedena eta mencek teh segede anak domba. Henteu gede-gede teuing, leutik eta mencek teh. Bari jeung eta mencek teh nyatuan dina palebah dinya.
Si Bayu nempoe hungkul dengan lakukan tindakan naon-naon, dengan lakukan gerakan naon-naon henteu nepikeun ka bebeja ka Mang Dur mah henteu diantepkeun be. Naon sababna? Sabab si Bayu lain pamimpin. Si Bayu kudu ngahargaan ka Mang Durma, sagala parentah Mang Durma kudu dijalankeun. Terkecuali anu ngabejaan teh anu sejen misalkan si Juli jeung Asad atawa Mang Kimong jeung Mang Adun katut harda Mang Harda ngabejaan tah eta mah teu naon. Tapi lamun si Bayu anu ngabejaanna tang teu aya Mang Durma teh bakal moal percayaeun lantaran teu aya daftaranana anu dina catatan Mang Durma teh yen si Bayu mah kudu melu dina waktu harita. Eta mah kapaksa we diturut lantaran si Bayu anu hayang milu ka pileuweungan, milu moro jeung Mang Durma. Lumatak Mang Durma teh nitah barang bawa mawa itu mawa ieu ka si Bayu. Coba euy geus ieu barang daharna ieu. Geus lah teu loba teuing barang dahar bisi moal kuat lompat ieu. Sok ayeuna mah dahareuna simpen di dieu tah. Bayu, payana maneh kudu cacing di dieu ulah ka mana-mana. Karti. Ya bah, karti pisan. Bayu mah moal ka mana-mana rek cicing di dieu bah. Kalem we kalem. Kadaharan harita disimpen di hanapeun tangkal kai. Wadah-wadah inuman geus sarua disimpen di dinya. Sabada kitu mah Mang Durma harita ngabenerkeun bajuna, ngarapikeun bajuna. Camparing dicekelan, panah oge sarua harita dicekelan, kabehanana ge nyekelan camparing jeung panahna. Sedangkan si Bayu diuk we di dinya, malahan mah heheotan sagala teu sieuneueun si Bayu mah. Mang Durma harita ngajakan ka belah ditu, ngajakan ka belah kidul harita dituturkeun ku wadia balad anu sejenna. Saterusna Mang Durma harita paparentah sangkan kabehana teu ngajajar ulah aya tukangan Mang Durma tapi ngejajar ngaberes kabehanana. Yo Bador. Ngaberes. Tah sok mane di dinya guro. Sok ngaberes. Maju lalaunan. Sok buru. Kabehanana harita nurut kana kahyangna Mang Durma maju lalaunan. Napas ditahan ulah nepikeun ka kadenge ngos-ngosan. Ditincakan oge lalaunan bisi teh mah kadenge ngorosak tang tuai mencek teh bakal lumpat. Sedangkan si Bayu dina waktu harita neuteup we ka mencek anu aya eta mencek teh keur nyatuan. Ari Mang Durma mah beda, Mang Durma mah ka belah kidul sedangkan mencek mah aya di belah wetan. Si Bayu harita neuteup ka eta mencek jeung di aneh eta mencek teh teu sieuneuan ku manehanana. Dacek ijiran manehanana mah eta mencek teh nyahueun ka manehanana lantaran dina pelabah dinya mah teu pati loba tatangkalan dan loba tatangkalan anu rajeg mah ka belah kidul ka belah kulon kawetan mah ngan hiji-hijieun tatangkalan teh. Si Bayu panasaran harita terus manehanana teh nangtung ngadeuketan ka mencek anu keur nyatuan. Malahan mah eta mencek teh depak sagala. Beki deket si Bayu ngadeketan ka eta mencek. Mencek teh ngaliek lantaran kadenge dangdaunan katincak ku si Bayu. Eta mencek teh teu sieuneueun ku si Bayu. Malahan mah jiga-jiga nu hayang diusapan. Si Bayu jadi penasaran, bekila teh beki ngadeketan bae. Nya nu antuk nama harita. Waktosna parantos saya para kaum dangu berjing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.